Geus jam 7 deui gini. Wah. Dengan kopi lah. Duh, kemana itunya? Biasanya disiapkan kopi, isuk-isuk teh ku pamajikan. Ini di. Neng, neng. Poho pamajikan teh kemari depan ka Imam Tohana. Neang kopi lah. Duh, ngopi gimana nama? Duh, neang kopi di mana? Di mana? Duh, kemana deh? Kurang cobaan lah, telepon pemajikan teh. Sugan aktif atau di situ teh. Tah, iya istriku. Halo? Tuju di mana? Oh, nya di Amerika nya. Kemarin teh angkat dugina tabu sabaraha. Oh, nya. Henteu eta bade naroskeun. Tadi pan papa obo terus pas ugah hayang kopi gitu. Ngadadean kopi teu aya, mamah kamari teu talatah ka bapa. Oh, na lomari. Oh, nya. Nya, kina tuh kayak ku abi di Bidarian dah kopina nya. Kok eta didinya kumaha? Si mama, si bapak daramang? Nya. Si mama eta bisnis engkolna kumaha lancar teu? Oh, heeh. Oh, syukur we gitu. Ai bontengna kumaha? Bejana eta cenah huy teh kamari ku Bagong cenah si mamah teh. Heuda ayah teu bisa nanaon atuh aya di dieu mah si dikayaan ke di Indonesia tuh. Ayeuna keur ku corona mah. Corona ge ayeuna geus loba di dieu. Nya amin atuh amin. Nya sok atuh cing sarehat ini nya. Heula tuh Bapak dek ieu heula. Dek nih heula kopi. Nya, yuk. Waalaikumsalam. Oh, iya geuning kopi teh. Aduh, ngeunah ge ngopi. Aduh, nyoba isuk-isuk halodo deh tuh. Kopi dia, aduh mantap. Aslina mah tuh orang suruput heula geura. Tap kieu komo kopi hideung mah. Aduh, aslina mah. Keberang tinggal ngarit. Duh, tap kieu hirup. Alhamdulillah ya Allah.